ulah cicingeun aya munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok, urang gagah si ituna kauntup ku urang. Datang. Ulah ngaku boga-boga Cimande digunakeun tilok. Pengkhianat Cimande eta kos kitu. Ulah ngomong doa. Buka baju, buka kaos, buka celana. Tawa ka kamar kos gitu. Datang. Anak sadia. Sialah murid mabok, sia ya dipersilakan. Tapi ulah di dunia Allah. Teangan ku sia negara nu lain Allah. Loh sia mabok sadek tadi itu. Satungtung di dunia Allah. Aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas. Tadi sia kalian kurang. Tasalluti zalamah. Kunaon atuh ayeuna mah kafir-kafir teh bisa mendominasi. Zarolim bisa mendominasi baik politik maupun perekonomian budaya gitu keneh. Nu minoritas bisa ngelekeun nu mayoritas merupakan siksa aya sabab fitnah eta. Pasti aya naon ieu. Pacekcokan pirokil kalimah. Pacekcokan sekup leutik, sekup gede. Sekupna sekup internasional, sekup nasional. Sekupna lah sekup kabupaten, sekup kecamatan. Ribut fitnah. Aya sebab kajeun kukuba. Nah, ieu fitnah tersebut teh siksa ternyata. Lamun Allah geus turunkeun siksa bakal kakabehan. Sababna masalah saurang, tapi ketika Allah nurunkeun siksa kabehan karasa. Sababna mah ngan saurang, tapi harga mahal makan kabehan. Sebabna makan ngan saurang, tapi pacekcokna mah urang kababawa. Sebabna mah ngan saurang, ketika Allah nyieun tsunami kabehan. Kabawa kabeh ku tsunami. Nu salat netu salat kabehan pada gara-gara nama si eta anu dipake kebenci ku Gusti Allah. Ketika disunamikeun kabeh kena. Padahal mah saurang sabab anu dipake kabendu ku Gusti Allah. Ketika digembakeun cara dipadang kabeh beunang. Saurang dua urang padahal mah. Tapi ketika Gusti Allah nyiksa Yogyakarta kabehan. Manta kudu dijaga ieu fitnah ieu. Ulah haju ambalaya. Mana sababna? Nu mabok eta sabab godob Allah mancing fitnah. Lamun aya anu mabok di lembur urang eta teh keur nang tangan Gusti Allah. Lamun Allah datang ka godob terus nurunkeun siksa lainnya na bae kan anu kena siksa. Nu ngaji, nu salat, nu soleh beunang kabeh ka siksa kabeh. Mana deui sumber fitnah teh? Sumber fitnah zina. Nu zinahna saurang nyieun bendu ka Gusti Allah. Lamun Allah geus bendu ku Gusti Allah dipailakeun, ku Gusti Allah dimahalkeun, ku Gusti Allah digempakeun. Kabehan kan kena. Kabehan kena deui kumaha. Tah nu badak ieu kitab ka seluruh mukminin. Supaya peduli lingkungan, peduli agama, peduli situasi. Sebab lamun Allah geus bendu, Allah nurunkeun babenduna siksa kabeh kena kabeh. Wattaqu sing rarempan aranjeun kabeh fitnatan kana siksa in asobatkum lamun ngeunaan karanjeun kabeh siksa la tusiban alladzina zalamu minkum khassah anu henteu dikeuna-keunana ka jelema anu zarolim hungkul khusus henteu bal ta'ummuhum
wa ghairahum balik ke sumarambah jang nyana nu zarolimna oge nuliana beunang kabeh kena kabeh. Carana kumaha wa ittiqauha bi inkari mujibiha minal munkar. Nyalametkeun fitnah yakni siksa kudu ngingkaran sabab da siksa nu netepkeun kana siksa naon minal munkar tina munkar-munkar. Geus munkarat eta teh horeganan keur mancing fitnah bebendu Allah. Dumantak urang ulangan tep kana bebendu Allah sebab lamun geus datang fitnah maya ne siksa bakal kena kakabehan. Mantak cek Ibnu Abbas amarallahu azza wa jalla al mu'minina alla yukirul munkar baina awari. Allah merintah ulah ngantep munkar-munkar nu aya di muka bumi di hareupeun urang engke faya'umuhumullah bil azab. Allah bakal nurunkeun azab secara merata. Ayusibul zalim wa ghair zalim bakal kena nu zalim jeung nu henteu zalimna kabeh. Ulah cicingeun urang. Ulah cicingeun aya munkar-munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok, urang gagah si ituna kauntup ku urang. Datang. Ulah ngaku boga-boga cimande digunakeun tilong. Pengkhianat cimande eta kos kitu. Ulah ngomong doa. Buka baju, buka kaos, buka celana. Tawa ka kamar kos gitu. Datang. Anak sadia. Sialah mudik mabok, sia ya dipersilakan. Tapi ulah di dunia Allah. Teangan ku sia negara nu lain Allah. Loh sia mabok sadek tadi itu. Satungtung di dunia Allah. Aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas. Tadi sia kalian kurang. Endeng di mau. Sadar ngaji. Ulah di mana? Pugur rasaan dia di mana? Jiwa marah. Teu marah kumaha? Mabok sia, goblok sia. Ji moal isuk mah teu boga duit, goblok sia. Allah. Eta dakwah. Urang gagah teh gagah petakeun. Petakeun. Ulah ieu hareupeun jelema jambu dikeun. Nah, lihat nih. Atuh sapira jambu. Tolol atuh budak leutik geus seserian. Jambu atuh boro-boro nu boga pencai nya bisa sakal sapira jambu. Jambu geus beak ku kalong. Eta jelema tolol dan kos itu. Pohara. Aya apel. Nih lihat nih. Cep. Geus beulah di dahar urang. Tapapan tolol sama jelema. Dakwah. Aya anu keur ngobrol duaan di kursi di sisi jalan datang. Lu ini suami istri bukan? Suami istri bukan? Kalau kamu suami istri, udah gak ada masalah. Tapi kalau bukan, ini nanti awas tsunami lu. Kalau udah tsunami kan bukan lu ayah ini yang kena, karena gue juga kena ini. Ye brengsek lu. Lu jangan bikin blon di depan gue nih. Ya Allah, ya Rabbi, agama lu apa lu? Jangan sampai mengundang tsunami. Kan kalau lu ayam yang kesono yang disiksa ya itu mah terserah dah. Tapi kan ke gua ini. Je parangsanya. Ayo jangan di sini loh. Sono lu, mabur lah. Jangan. Eta karak dakwah. Lamun aya kumpulan orkes kemudian
hiji dua nanam sataranjang atawa make baju mangan dirawis-rawis dihandap mararabok urang kan teu mampu lapor orang langsung polsek lapor Pak lapor ada apa Pak Haji di sana ada orkes Pak yuk kita sama-sama ke sono boleh deh cakap polsek boleh deh. Yuk saya gonceng bagus ya bagus iya tolong lain dakwah nonton bareng polisi cakap polsek ada apa emang Pak Haji ini ngajak saya ke sini ini urusan kita sebagai umat Islam ini kan yang begini haram keharamannya ini mengundang ghadab Allah. Kalau dibiarkan nanti ini bisa jadi gempa. Kalau terjadi gempa bukan saja dia, kalau dia aja mah yang kena kan enggak apa-apa. Ini kan kita yang enggak karu-karuan. Ini kena dengan gempa. Masa dia yang joget kita yang kena gempa? Nah ini kan enggak etis. Nah cakap polsek atuh kalau gitu kita sama-sama aja menikmati yuk. Tolong kapolsek dah goblok. Tah ieu kan urus kita. Dakwah urang tah sanggup henteu tah urang dakwah. Di sisi digigir nu mabok kuari mah dihareupeun imah urang, nu zina kuari mah digigireun imah urang. Eta kontrakan-kontrakan teh kapan eta teh aya hiji dua nu zararina di dinya. Geus puguh rumah-rumah susun, geus puguh hotel-hotel, motel-motel dan lain sebagainya. Nah iya bayeun nu dihareupeun urang eta mengundang ghadab Allah jaga wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah mun geus diturunkeun siksa kabehan kudu peduli kabehan eta nu mabok tangani ku urang dakwah urang nyieun organisasi untuk menangani dakwah tersebut. Nah, nu mantep teu salah teh FPI teh. Jang nu mabok-mabok berantas, zina-zina berantas. Aya bagusna. Adapun isu-isu nu lain-lain eta mah sakadar isu lah. Hayu organisasi mana anu bener-bener dakwah. Karak. Alhamdulillah. Ieu kan geus terlena di urang nu dakwah deung mah. Eta kakarak lah eta mah kutu-kutuna tuma-tumana eta mah ai eta nagara pamalingan tadi nagara teh urang ngadengekan di berita-berita bahwa si A korupsi sekian miliar triliun malah Masya Allah karim eta lamun teu diamankeun mun ku urang henteu diadili seadil-adilna tunggu ghadab Allah siksa datang. Nu mentak teu salah-salah amat eta Habib Rizik demo keadilan lantaran ieu penista Al-Qur'anul Karim. Lain ngan sakadar sakitu lamun diantepkeun ku urang kumaha lamun Allah nurunkeun seuneu ti luhur. Jakarta bea kabeh. Terus ka Lipo, terus ka Serang, nu aman ngan Cilongok doang. Atuh sarua aing ge kahayang doang. Atuh kena kabeh lain curang kitu ngan diamankeun bae ku Gusti Allah. Sia mah aing salamet teh baguna ulah. Tuh. Tak ieu kudu dipikir teh ka jauh ka ditu. Ulangan sakadar amankan demokrasi, amankan demokrasi. Kan ieu penistaan. Tak ieu teh lain masalahna naonna mun Allah bendu godog turun lain ngan sakadar nyana lain ngan sakadar anu ngadukung ka nyana tapi kan kabehan kena masa urang teu puguh teu karuh aja kena maka pedulilah dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah lain eta bae hayu kabeh menteri nu korupsi sikap sadeui pegawai-pegawai korupsi sikat adili seadil-adilna saha bae ulah asal nyieun gerakan makar
ayeuna anak mah teu pernah makar. Ieu teh kudu diperhitungkeun teh urang mah lain ngan sakadar lah, sakadar kos kieu tapi lamun Allah geus nurunkeun adab. Ieu kan sieun wattaqu sing rarempan aranjeun. Fitnatan kana siksa la tusibannal ladina zalamu. Nu teu kena khusus ka jelema nu zalim. Kabehan kena kan urang. Digambarkan ku Kangjeng Nabi percis seperti sebuah kapal. Di kapal teh kapan tingkatan-tingkatan dihandap lamun urang endeu ka Lampung ge eta teh kapan dihandap mah kendaraan naik setik urang teh geus aya di tempat jelema naik deui rada bagus di luhur 5 PIP di luhur itu hiji aya ASEAN nomor kedua urang bisa sare nomor katilu lihat pemandangan ka mana bae ge urang laluasa nah nu dia handap lamun deuk nyokot cai kan kudu kaluhur butuh nginum kudu kaluhur engke kahandap deui urang lamun ngabayangkeun sapira Merak itu Sumatera deket tapi angkleng-angklengan lamun model baheula Gunung Jati ka Mekah sabulan di kapal PHA Beto sabulan di kapal de dongeng-dongeng bapak-bapak urang eta asal deuk naon kita nyokot cai kan kaluhur dihandap bawa ka handap kaluhur bawa ka handap eta kan kudu kerja sama antara nu luhur jeung nu handap lamun teh mah cak nu di luhur sia bolak-balik bae nyokot cai kaganggu aing teu kaur hees ki aya deui oh cak anu dihandap teh aing moal atuh aing nyokotan cai ka luhur aing kaganggu mah sia aing teu dibere jalan mah ngan kapal ku aing di bolongan aing dihandap neuk nyokot caina aing mah di bolongan bae aing sia kaganggu mah ayo aing mawa nyana kampak mawa bor kunyana diketrokan trok ieu kudu perhatian sakapal kudu perhatian kabeh cak di lurur euy ieu aya naon ketrok cak di tingkat 2 weh aya naon ieu dreg-dregan cak nu dihandap aya naon kudu peduli kabeh ulah harare es bae sia mah di luhur abong-abong PIP ngees atuh lah ngees bae ge eta dihandap aya nu kaketrok naon peduli atuh sia set turun ka hadap hai saudara-saudara aya suara getrok-getrok aya naon ieu coba urang ka handap oh nu keur ngabolongan kapal sia kunaon ieu nu mantang ngabolongan butuh cai cai mah kaluhur aing care kanan malulu jagiana teh asal kaluhur gandeng asal kaluhur bos cenah geus dihandap bae atuh jalan deui kudu teh ieu mah diliangan kan parahu tak eta sia lamun saurang deuk kalingan parahu demi kepentingan manehanana kemudian diantep silakan kuabehan kana hodana ambruk kabeh kudu peduli atuh sia demi kebutuhan sia ieu kapal dibocoran teu inget ka batur bisa aing mah pokona mah deuk butuh cai dibocoran ku aing kege dipangpetan deui mending mun kapangpet tolol meureun sia otak sia henteu ieu mah jang aca engke amun geus ngocor kula butuh tutupan deui emangna parang sada cai mancer kitu kumaha meureunana boro-boro neuk ngabolongan sagede leungeun sia sagede cinggir ge sia teu bisa nyana keukeuh bae kakeukehan nyana tetep kudu diperjuangkeun sebab lamun teu diperjuangkeun cilaka kabehan bisa paraeh kabeh marah nyana cekelan ku kabehan marah ku kumaha ge tetep kucil kudu diperjuangkeun marah nyana sebagus boga komplotan pito geus aya di nyana kabeh tata perjuangkeun ku urang bocor ieu kapal bahaya bocor kapal mah ieu ti kelem kabehan
Wah, cak anu sejan-sejan biarkanlah bocornya sedikit ini. Hulu lu. Enak aja lu. Udah diantar, tetap amankan. Sejuta kali aya nu ngahalangan, amankan. Sebab lah bocor kabehan tenggelam. Nah, iyalah fitnah. Saurang anu nek ngabocoran siksa kakabehan. Sarua di urang saurang anu zina siksa kabehan. Saurang nu mabok siksa kabehan. Kobo geus ambalayah nu mabok jeung nu zina jeung nu korupsi. Pamalingan ku ari manggeus lain rakyat deui nagara ge mali. Nah, ieu penistaan geus jelas menistakeun Al-Qur'anul Karim, kitab anu maha suci, timbul tinu maha suci, nu diagungkeun ku manusia-manusia suci. Ieu tetep bae eueuh dampakna perjuangan. Terantara non, lamun Allah geus nurunkeun siksa kabehan. Di Perancis bae ge bisa tertangani. Emang di Perancis kumaha gitu? Awalna kan di Perancis ge seseorang anu belu ka Kangjeng Nabi. Lantaran ningali perkembangan di Perancis Islam sangat luar biasa. Secara kumaha bae tidak boleh pakai jilbab, tetap bae diperjuangkan di Perancis. Dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh mendirikan sarana untuk ibadah, masjid mushola, tetap bae nya nyererieun. Rumah-rumah kami, kemudian tanah-tanah kami, bangunan jauh hasil daripada kami. Ini kan negara demokrasi, dengan dalil demokrasi bisa terus baik, walaupun dipersulit ya jilbab, ya tempat gitu ibadah, tapi tetap baik terus baik. Geus kesulitan jelema benci ka Kangjeng Nabi, benci terhadap sahabat, benci terhadap ulama-ulama. Nyen cara, emang cara nu kumaha? Di sekolah. Kumaha di sekolah? Di sekolah teh guru diinstruksikeun dari salah satu guru baik di sekolah SD maupun di SMP, SMA, terus ke kuliah, dari seseorang nu benci, sebab nu bencina adalah dari kalangan elit. Instruksi dicoba siapa yang bisa menggambar Nabi Muhammad, silakan, akan dibayar dengan mahal. Cobakan instruksi ti guru, ti dosen, kumaha harus menggambar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi adalah yang paling mulia, tidak ada bandingannya kemuliaannya. Sosok Muhammad tolong digambar. Nu kafir makan ngeunah bae. Dilihat dari sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad, jadi Taurat ge aya, jadi Injil ge aya, geus puguh di Al-Qur'anul Karim. Tapi orang muslim kan bingung sekolah didinya. Kan satu larangan, Muhammad tidak boleh digambar-gambar. Ngagambar si eta mah sadayek keur nongkeng nangkarak. Tapi Kangjeng Nabi teh mana? Sebabnya nama teu bisa digambarkeun Kangjeng Nabi. Sempurna, maha sempurna zahiran wa batinan. Teu kumaha ngagambarna ka Kangjeng Nabi. Sebab si A kapanggih Kangjeng Nabi bentukna kitu, si B kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui, si C kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui. Ketika diuk jelema jeung anu parendek nyana pangluhuran, aya deui jelema nu jangkung nyana pangluhuran, aya deui nu jangkung jasa tetep Kangjeng Nabi mah luhur. Teu kumaha ngagambar. Teu kumaha ngagambarna. Aya jelema kasep-kasep tandingna, jol Kangjeng Nabi kasirep ka kasepanana. Aya jelema sederhana bae, Kangjeng Nabi tampilna ka kasepanana henteu terlalu supaya ulah kasinggung. Kan lamun kasep biasa bae di tengah-tengah nu jore kan kasinggung. Kangjeng Nabi bahkan teu sesuai bae, bae leuwih saeutik doang. Jeung jelema nu jarore jasa Kangjeng teu terlalu kasep biasa bae. Tapi lamun aya nu kasep jasa, Kangjeng Nabi tampil prima ka kasepanana moal aya tanding. Deuk kumaha ngagambarna. Deuk kumaha ngagambarna. Ketika aya jelema tina awakna leumpangna segala rupa ku bagus da luar biasa. Jol Kangjeng eueuhna naonan kasilep. Hese atuh deuk kagambarna model kumaha tuh. Model kumaha tuh deukna ja eueuh tandingna selalu di luhur bae ngan di luhurna teh jadi fitnah. Kangjeng Nabi Yusuf bekasep teh jadi fitnah. Ka
jadi pita awewe raribut jelema raribut ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf raribut jelema awewe anu nyangheuy we kieu bae kapan sabulan teu dahar teu nginum kunaon emang nungguan Yusuf liwat jangan asal liwat bes seger tuh coba nu lapar deuleu Kangjeng Nabi Yusuf seger tapi di urang lamun sebeh deuleu aja pengen dipae aja Nabi Yusuf seger kakasepanana Masya Allah urang deuleu nyana geus kieu bae blu nah, kan beda kan tuh jadi pita airna raribut awewe dikeritan leungeuna sebab sabiwir hiji Yusuf awewe asal geus ngomong Yusuf bae geus teu katahan Masya Allah kasep jadi fitnah Kangjeng Nabi teu pernah jadi kitu teu pernah jadi fitnah Kangjeng Nabi mah kasepna pohara Kangjeng Nabi teu pernah aya nu gunggulan ka kasepan Kangjeng Nabi akhlakna jeung rupana Masya Allah akmalan nasi khalqa wa khuluqan zati wa sifatin saniyah kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqa wa khuluqan zati wa sifatin saniyah marbu'al qamati abyadul launi musyarraban bi humrati wasi'al aini zazabatin hilaliyah talar atuh talar atuh marbu al-qomati Kangjeng Nabi mas sedang dadag pangabedagna abyadul laun musyarraban bi humratin putih rada kaberem-bereman wasi'al ainain matana rada gede bureulek bagus bulu matana bentik zazabatin hilaliyah beungeutna percis okos bulan purnama anu herang zazabatin hilaliyah caang milik Kangjeng Nabi mah beungeut teh caang lantaran keur poek Siti Aisyah keur ngaputan parem lampuna ragag jarumna kelabakan Siti Aisyah teh jol Kangjeng kadeuleu jarum kadeuleu jarum Masya Allah Siti Aisyah wara beungeut Kangjeng bisa nyaangan kamar nu poe si itu mah kerjaan jolnya ada poek Masya Allah enggak saya kasetrum ya Allah dah ya Kangjeng Nabi mandeg sanu ngelehkeun nah diinstruksikan di Perancis teh supaya ngagambar Muhammad kafir kan dengan mudah kafir mah jauh larangan tapi muslim demo teu bisa bahkan salah satu mahasiswa nyuratan beraninya dengan ini saya membuat surat kepada para dosen dan para rektor lebih-lebih kepada penguasa negara Perancis saya sebagai umat Islam dilarang untuk menggambar kekasih saya yang namanya Muhammad keyakinan saya yang namanya Muhammad utusan Allah dan saya hanya untuk bisa mengungkapkan kemuliaan kekasih saya Muhammad ialah seorang manusia yang tidak ada tandingannya kecakapan dan kegantengannya kebaikan akhlaknya tidak ada tanding ila yaumil qiyamah dicaritakeun kunyana surat tersebut teh sekian dari saya siswa Universitas anu teh dibaca kaget dosen panggil setelah dipanggil sidang saya mati saya mewakili umat muslim ruh saya telah ada di surga eta di Perancis geus berani kos kitu masa di negara urang teu berani di Perancis itu minoritas begitu berani seorang mahasiswa bulu saya nyawa saya akan ada di surga dan terketahui oleh umat manusia sedunia bahwa saya memperjuangkan Muhammad kekasih saya termulia dan terindah sedunia tidak ada tandingannya catat nama saya di Perancis berani nyala kos gitu kulaon di Jakarta ecek-ecek berani di Jakarta di Perancis
Maka terjadilah pembuatan karton nyana anu nentang. Ketika penembakan urang ngadenge nyana. Mendak nyana kuari hirup kene di sel saya. Bunuh saya. Kuari aya kene. Diamankan. Konon eta budak mahasiswa di jero tahanan kok di imah aya. Iyalah keajaiban. Di Perancis seorang mahasiswa nu teu kadenge mas santrena teu kadenge nanaona begitu indah kadengena jeung aya keajaiban atuh komo di Indonesia di Indonesia mah lain lalawara atuh jam muludan datang ka beak mulud rajaban datang ka beak rajab jak kiaina ge mere waktuna kitu udah berderet sakjana tapi kalau mahal mah bisa digeser tolol ulah sok cilak-cilek atuh sia. Biasa bae sih. Wattaqu fitnatan la tusibadal ladzina zalamu minkum khassah. Taya kudu sieun sumber-sumber fitnah, sabab-sabab fitnah yakni siksa. Urang kudu peduli berarti ulah lalawara. Nah, ieu kan kudu membutuhkan tenaga jeung kagagahan sebab dakwah bil yad mah kudu sahibul wilayah kumaha lamun urang teu berdaya mun teu berdaya bisana ngomong bae ngomong biasana ieu kabelah dieu nama waduh rada hese inkar bae di jero hate lamun urang ridho kasub ulah ridho aya nu mabok ulah ridho geus sakitu ge geus kasub dakwah geus aya nu zinah ulah ridho geus kasub dakwah geus aya nu maling korupsi urang ulah ridho geus kasub dakwah termasuk terhadap penista-penista Al-Qur'anul Karim urang ulah ridho geus dakwah sakitu ge ku cicingna teu ridho geus dakwah wa alamatur ridha bil munkar adabut ta'allum minal khalal alladhi yaqau fid din fa'lil ma'asi la yatahaqqaqu qaulul insan karihan lahu illa idza ta'allama lil khalal alladhi yaqau fid din kama yata'allamu wa yatawajja'u li faqdi malihi aw waladihi. Jadi tanda ridho terhadap munkar urang teu nyeri ayana penistaan teh malah dibantu eta berarti jelema ridho geus lamun ridho berarti bakalna kaasup min ahlin nar ulah ridho urang kunaon aya leungit anak mah ku urang teh diperjuangkeun leungit harta sapeda buh datang ka dukun-dukun diperjuangkeun sapeda leungit motor kitu keneh kunaon leungit agama biasa-biasa bae ieu ukuranana geus minimal urang ulah ridho ngadoakeun kanu keur berjuang nah ieu nu ngahalangan perjuanganna etalah anu sakomplotanana ka dieu na'udzubillah min zalik wa min zalik wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jelema keur dakwah ngaleungitkeun munkarat hakikatna keur nahanan siksa Allah besi turun. Betapa hebatnya jelema nu dakwah unggul jasa luhur jasa lantaran nahanan siksa-siksa Allah. Gitulah dititahna urang ku agama. Maka mulai ayeuna kepedulian urang-urang tingkatkeun lingkungan urang. Besi aya nu kadenge mabok, urang rada aya tanaga wayahna nasehatan. Bisi aya anu zina urang na boga tanaga wayahna datangan. Bisi aya nu maling urang boga tanaga wayahna. Urang teu boga tanaga urang musyawarah. Urang teu boga tanaga sama sekali. Kenca katuhu ke geus teu daya teu upaya. Urang cicing ngadoa ka Allah ulah ridho. Ulah ridho. Ngaji ka mana? Ieu budak Zararina. Pagheulana tsunami bakalan eta kudu diperjuangkeun ku urang. Iyalah ayat ieu lamun ku urang dilaksanakeun insya
Allah urang teu mampu nuker berjuang urang doakeun mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah diberi katabahan ku Gusti Allah diberi kesenangan ku Gusti Allah tanpa aya halangan nanaon di mana bae jeung saha bae wa'lamu annallaha syadidul iqab sing nyaraho aranjeun kabeh kudu nyaraho bahwasanya Allah teh pohara siksana liman khalafahu ka jelema nu nyulayan namun aya jelema nyulayan ka Gusti Allah ieu teh bakal ngundang bebendu maka Allah nurunkeun siksa sing hade wa'lamu annallaha syadidul iqab wadhkuru wallahu a'lam wa rawa Ibnu Majah lan ngariwayatkeun sabab Ibnu Majah anna Rasulullah satuhuna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap kanjeng Rasulullah ma min sabahin illa wa malakan yunadiyan waranana utawi min sabahin isuk-isuk illa wa malakan angin lan utawi malaikat tororo yunadiani kunyeluk iya karena malakan lapad wailun lirijal minal nisa utawi wail ikut tetap kadua pirang lanang saking pirang-pirang wadon wa wailun lin nisa'i minar rijal lan utawi wail neraka wail ikut tetap kadua pirang wadon saking pirang-pirang lanang Warawal Bukhari lan ngariwayatkeun sapa Imam Bukhari anna Rasulullah ing satuhuna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban iku ngadeg ya kangjeng Rasulullah alam tuturan wa kana fi maqala lana iku tetep ing dalem barang kang ngucap kangjeng Nabi utai lafat apa lafat na dunya hulun khudratun ing satuhuna dunya iku manis tur kang lemok hejo lebok wa innallaha mustakhlifakum fi ansatun alaiku kang amri ngangkenteni sira kabeh puha ing dalam dunya wa nazirun lan iku kang ningalikeun kaifa ta'maluna lebo kaya apa ngamal sira ala tattaqullaha baka wardi sira kabeh Allah wa taqaddisa lan garaksa sira kabeh ing pirang-pirang wadon Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero lirijali minan nisa wailun lin nisa'i minar rijal unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng urang makan kuari di majlis teu boga rasa teu ngadenge teu neuleuh padahal mah didieukeun malaikat teh ribuan jutaan malaikat taruru lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton urang teh keur ditonton ku malaikat lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh malaikat di luhur embung indit urang di majelis lamun urang keur di majelis ditonton ku malaikat malaikat kan makhluk Allah anu suci nu murni nu mulia teu pernah maksiat terlalu mangmentakeun hampura ka urang urang keur diuk di dieu aju urang aya anu nga SMS aju urang kaluar kan malaikat dek mana tuh nanya ka saha oh dek mana kanyawar kan boleh isin kan urang boleh ya urang teh boga rasa kitu atuh jaba digul balurang mah tuh
turun loba jasa kan urang pas sedak-sedakan jeung malaikat nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teu boga rasa urang masyaallah ulah dikira malaikat eta teu hadir ribuan jutaan malaikat lamun urang dibukakeun hijab embung balik indah jasa komo ditukangin malaikat kan aya bidadari Masya Allah rambutna terurai panjang haju irungna mancung bibirna beureum asli lain dicumang cemong aduh Masya Allah jilbab di ditu mah ngarundai kabeh sorga tuh ngaranna ge nyanakan di ditu keur nongton urang tuh salah kiai tuh salah ditaruh juga kabeh si ada kana itu embung malaikat gak ada ke mana nu sia embung itu emang kudaon lah henteu tah cek kitu bidadari Masya Allah urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu mun digak bulu atuh mun digak bulu nu mentak waliullah haju hudang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannyana bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat Tuhan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat jelema-jelema nu brilian anu geus pilihan Allah nu mantak aju geus teu hayange kana dunya jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah ieu hamba-hamba umatna bae geus saperti kitu mantak talaleger kajenting ku kumaha ge tetep bae sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat ya Allah ya Rabb urang teu dibukakeun hijab ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam makan serang gadangnya suara malaikat. Digerokeun Ibrahim, diuk-diukna di titah ku malaikat di dinya. Sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya. Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu. Ku luhur-luhurna. Coba si eta ka masjid. Di kamana? Barang di dulu ngarundang. Aja lompat TKI Mas serian ya. Kuntilanak sieun kan kuntilanak. Lain kabehan. Ya Allah, ieu keur carita makhluk-makhluk halus, setan, iblis, jin, malaikat, jismun latif. Jisim latif. Anunya nama bisa nembus orang di jero kamar ge asup bae tanpa aya halang jisim latif boro-boro malaikat atuh Tuan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar atuh sagede Kangjeng Nabi Qadir bae manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh komo malaikat urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun urang batak nu batak sieun ge pikiran urang teh kapocong deui kuntilanak genderuwo malah bersuara kan genderwona jangan takut kita kan sama-sama satu bangsa kita sial genderuwo ge nyaritakeun satu bangsa cek kan ieu malaikat cek malaikat isuk-isuk lirijal minan nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka wa wailun lin nisa'i minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim
cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng cilaka well neraka Masya Allah kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti imah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram. Di sekolahan guru geus teu boga eta haram ka murid. Di PNS teu boga eta haram. Sekretaris geus teu boga rasa eta haram. Geus kabeh. Ayo wael cak malaikat cilaka. Jara geus neulean di Amerika geus puguh malaikat teh, neulean di Perancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua. Barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat. Ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana barang dulu? Oh eta. Cak musa urang atuh pantes jangan dakwahna ge kos kitu. Saruana orang nu dakwahna. Sarua, malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantolon. Bloon ieu. Iya malaikat mengutuk ge. Wah, bahaya. Masa sih bawa organ dakwah? Oh, malaikat. Wah, ini kampung udah kita gejeburin aja yuk. Gejeburin ke mana? Kita nungguin instruksi dari Allah. Kalau kata Allah gempain, udah kita dalemin aja dah. Ini lagi ngobrol kos gitu. Ini gara-gara kiainya, masa kiai begini? Nyanyi kiai. Wah, kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah. yang ono. Tideuleun ku jangan. Jadi berubah ini Indonesia. Wailun. Tah, urang geus teu karasa ku hari juga awewe teh biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok lagi. Datang ke mana kadar iman urang menghadapi. Ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu. Sakitu bae. Ketika aya awewe buukna ngarundai, urang kira-kira ieu ngarasa haram apa henteu, resep apa henteu, tinggal kitu bae. Tuh kan. Lamun urang masih kana resep berarti urang wael. Eta kos kitu bae, teh kudu hese. Aduh, masyaallah. Ukur keur. Antak asa keluar bae urang geus pemandangan geus loba. Mata bandingan di imah bae cicing. Urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng geus. Gas, siapa aya cicing di kamar kudu boga eta. Malah dilepas-lepasin kos kieu. Hadat, gas. Ulah patur apa tali. Geus ibadah we ka Gusti Allah. Ngomong mah ngeunah. Balik bae datang ka imah aja puyang ngana teh. Ayo wael. Insyaallah kari gogodan. Waral Bukhari anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadeg bari mituturat saur Kangjeng di antara nu diucapkeun ku Kangjeng teh ieu inna dunya hulwatun khudratun sanyana dunya bagaikan buah anu tur bagaikan tatangkalan nu hejo lemo. Urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis, harum manis anu amis, jeruk anu amis, buah-buahan anu amis, komo geus dijieun rujak anu amis, masyaallah. Ti isuk urang puasa datang ka magrib, di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis. Ya Allah. Eta geus kieu bae di hareupeun meja.
geus teu indit-indit neuleuh jam seperapat deui geus kieu we malah mah diambean eta ku kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta aya deui anak nu kadinya jadi tuh yang abah gimana kadi tuh nyendai abah ge pangnyeunkeun hiji deui malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu baskomna ka dieukeun esna nu loba ambo eta sabaraha geus kekuatan beuteung tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2 aju di dinya tah geus aya deui pamajikanna geus digendengan we ka dieu keun pansina pansi nyana neuleuh deui budak aya nu bakal dakol bedungna angel amat sih eta kawan nafsu nah seperti eta lah geus kieu bae nyana di meja geus teu usik-usik nah eta teh jelema lapar dahaga neuleuh nu amis seperti eta lah seperti ngenyotna besi persani seperti kos kitu dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta neuleuh motor bagus eta motornya masana eta oh beat bagus amat sakiana hari itu lawan itu mah Prima Prima anu itu itu bagus amat itu PNS nanya motor PNS aku aing mah kadang PNS itu mobil naon itu nu bagus itu tuh mobil itu tuh eta mah kijang mah anyar injection tuh mah itu nu rada gede Fortuner aju ngukur jaga ai sawah urang aya sabaraha karaneng namun dijual sawah urang sabaraha kabelin teh ning itu tuh oh henteu ai anting kabeh aya sabaraha anting atuh meulina ulah anu naon ngaranna ulah anu anyar ka anu second ge loba kurang puas mah baru nu second mah sarua jeung kawin karangda mah sok aju bae kieu bae mah sawah itu kan aya jual haju kongkorong kabeh gelang jual imah urang jual haju urang es di mobil kan tolol dah eta teh maksudna nyongsrong jasa kana dunia mah hayang jasa hayang Masya Allah guys balik kabeli mobil mimiti mobil anu letik Avanza boga deui duit beli deui nyana nu rada gede Fortuner kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah boga deui nyana duit meuli ruko boga deui duit muka nyawan ku pamajikanana hayang Karawang eta duit mah kos kitu dunia tak eta hulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus bae ngejarna dunia amis fitnah kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khudratun hejo lemok lamun urang di imah terus urang hayang kaluar cari angin di imah mah angin meureun neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok beuh masyaallah kari terus urang ke Bandung ka mana karaha nu loba tatangkalan teh di Bandungna amana karah aman Cigone mah karung butuh ka kadinya mah
honangan kadinya-dinya doang. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah eta lepas sawahan mani ngampar hejo lemuk belah dituna pegunungan. Ya Allah eta tatangkalanana bangunna damai jasa belah dina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh. Ya Allah samperkeun ku urang ka ditu aya jalan cai bersih cai. Masya Allah eta batu na katingali ngerelek na cai kana batu teh ku bersih na sa jeroning bersih na ngerelek na cai kadele kurang eta anu ngaran impun betik betok lele. Iya Karim lelumpangan bangun damai teh iring-iringan eta lauk. Masya Allah eta bungahna luar biasa eta dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis. Iya Karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu di imah. Nu di imah mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah. Jeung kadal teh 12. Bayangkan kurang Masya Allah pasawahan anu keur mejehna ngeplak Hararejo. Iya Karim terurus belah dituna gunung anu sakitu Hararejo na tatangkalan kekembangan kurang kadele isuk-isuk nu mantes hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih kurang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang. Batuna hideung kadele hideungna beureum kadele beureumna putih kadele putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang di deuleu. Ya Karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ke belah ditu aya khemah pamajikan urang keur memejehna make bajuna nu nada-dadana nyingsat. Ya Allah ya Rabbi nya lulumpatan urang lumpat set diudag urang Romi. Masya Allah ternyata pamajikan urang nu ngora keneh teh ati jalike padahal malah lalagaan nya teh hayang dipangku ku urang dipangku. Oh Romeo urang kuru pamajikan gede ge kaangkat urang asana ieu sajem deui mah paeh aing ngangkat sia tah eta datang ka kemah pencetan cenah ieu asana aduh asana basara tuh bijakan aju hudang jatena naon teu naon ieu cek kula mah hayang dipangku doang. Masya Allah haju lapar geus persediaan dahar geus aya. Ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungit teh Pandan Wangi di samping eta aya Tauco Cianjur teh. Ya Karim atuh lauk anu tadi teh meunang manggang aya geus puguh gabus sieum mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya. Aju coel-coelna sakadaek ngalah sorangan di dinya tangkal kakangkungan ge ambalaya. Oh Kia Karim geus saha nu teresep ndeu kumaha awak mejehna sehat pamajikan ngora jeung sehat duit keur mejehna boga mobil boga urang terus ningali pemandangan nu sakitu indahna mantak poho ka sagala rupa neuk ngadahar bubuahan geus araraya di dinya neuk ngadahar sangu geus araraya. Yelah dunia seperti kos kitu khudratun hejo lemok pikaresep urang neuleuh naon bae bawatna hayang bae neuleuh naon bae hayang bae. Ieu kan dunia. Nah, Kanjeng Nabi teh pernah ceramah
14 tahun anu silam 14 abad anu silam cek Kangjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis makanan anu amis anu sahabat hayang ketika urang sehat percis okos taman-taman anu hejo lemok sahabat ge neuleuh hararejo mararesep dunia seperti itu sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia sebagai khalifah ini ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean ketika di dunia anu digambarkeun seperti makanan buah anu amis seperti hejo lemok seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis anu hejo anu taman-taman saha anu henteu kabita. Nah, di dunia teh anjeun sebagai pengurusna, kula sebagai anu neuleukeunana. Coba deuk ka mana maneh ngaloyogna. Ayo coba. Ala cek Kangjeng Nabi, fattaqullaha wattaqun nisa. Sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita. Sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema dunia nu lain mah teu sabaraha tapi awewe sarua jeung kieu cak Kangjeng Nabi teh urang teh hirup di alam dunia sementara dunia teh digambarkeun seperti kadaharan anu amis pikabitaeun seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun sahabat ge jelema nu kabongboy kabeh kadinya sedangkan urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia tapi Allah kandeleukeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna mane kabitan teh sikana dunia lolobana kabita tapi sing hade Allah neuleukeun sing sieun ka Allah sing hade nu paling bahaya adalah awewe ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe hampa sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing imahna kos istana bae mobilna agreng dan lain sebagainya boh pohara jasa hendeuk hayang ngadahar naon bae aya henteu jeung awewe hampa dunia hampa tanpa wanita ayo sok deuk kumaha bae ge nu mantak nyeun sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe. Oh mau di Indonesia mah teu awewe teh kapan geus itu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah, salengkah deui, kawin. Selesai. Teu saeutik jelema pasantren, saeutik deui, kawin. Mautul ilmi bifadaiha. Jelema keur sakola keur masantren mah teu kabita alhamdulillah begitunya na jadi PNS dikerumuni oleh wanita masyaallah teu saeutik wanita anu punyana dicabuli teu saeutik camat-camat PNS dan lain-lain sebagainya emangna kumaha sebab naon jenuhnya na mobil deui gawe deui mobil deui gawe cari angin eta teh seuneu neraka. Geus teh saeutik kiai geus boga pondok pesantren. Aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba. Ge, lain tolol normal. Ada aju dikawin mah deres. Tapi mah sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Itu saeutik. Lamun kiai bae kos kitu tuh kumaha pagawe. Acak-acakan di pabrik mah geus lain caritakeun. Awewe sing ada fattaqullah wattaqu an-nisa. Ya awewe. Mantak mudah-mudahan urang kabehan dengan sinar ilmu Allah ditonton ku malaikat
ditinggalikan ku Gusti Allah. Mudah-mudahan orang diberi kuat iman orang, diberi kuat nahan nafsu orang, diberi tahan tina berbagai permaksiatan sehingga orang aya dina kasalamatan, akhir hayat orang husnul khotimah, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.